Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa'nsur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwattal ardu bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil qawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun ayo urang babarengan manjatkeun puja sareng puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman sareng Islam. Dibarengan ku nikmat sehat walafiat sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang masih dipasihan panjang umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang biasa bermuajahah bersilaturahmi di majelis ta'lim dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana talab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahilap ka para keluargana, para sahabatna, jaga kantun ka urang salaku umatna. Nupang mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dan riwayatakan saking Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan, annahu qala, annahu abasotane Kanjeng Nabi iku ngucap ya Kanjeng Nabi ngucap ing lapad man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu. Man ahya utawi sapa wong ahya iku kang uripaken ya si wong awwala lailatin min Rajab ing dalem awale bengi min Rajab ing saking bulan Rajab, lam yamut maka ora mati qalbuhu apa atine si wong iza ma tatil kulubu tatkala mati al kulubu apa pirang-pirang ati, wasaballahu al khaira min fawqa rasihi maka nuruhaken sapa Allah al khaira kebagusan min fawqa rasihi saking sadur sirah si wong sobat kalawan saturuhan. Tinggal ke urang sababaraha poe deui nyaeta bakal ngaharepan bulan Rajab. Tinggal ke sabaraha deui. Terakhir penting ya. Terakhir penting ieu kuari tanggal 30 berarti tanggal bulan Rajab teh kana poe Sabtu isu penting. Alhamdulillah urang mudah-mudahan ya datang ke bulan Rajab, tas Rajab roah tan roah puasa. Nyariosan Kanjeng Nabi nyata nyarios kieu man ahya awwala lailatin min Rajab saha jelemana anu ngahirupkeun dina awal peutingna bulan Rajab. Berarti awal peting dina bulan Rajab tahun ieu nyaeta kena isu peting malam naon? Malam Sabtu. Ngaran ngahirupkeun ieu kumaha? Ngahirupkeun teh hiji ku ayana urang bulan Rajab teh datangna bulan Rajab teh urang ngarasa naon ya? Kahiji ngarasa atoh ku ayana datang bulan Rajab, alhamdulillah kula datang baik ka bulan Rajab. Kaduana urang kudu naon ya ngarasa bunga. Ngarasa bunga kumaha? Ngarasa bunga kumaha? Tadina misalnya ya urang keur bulan Rajab nu heula mah urang can bau cai naon, can bau gendet can rada-rada beungeut urang can loba disiram ku cai wudu. Insyaallah bulan Rajab ieu mah dina taun ieu urang singoreng beungeut urang awak urang geus loba disiraman ku naon, anggota awak urang geus loba disiraman ku cai wudu. Lain disiraman ku saha? Lain disiraman ku bikang lain. Loba disiram ku cai wudu. Alhamdulillah.
atau misalnya datang bulan Rajab sebab naon ari tas bulan Rajab mah tinggal ge sababaraha poe deui tinggal sababaraha bulan deui urang bakal ngahareupan bulan Ramadan sebab naon ceuk Kanjeng Nabi bulan Rajab teh waktuna urang ngabersihan awak tadina misalnya awak kurang dekil awak kurang kotor awak kurang ceketrek bulan Rajab mah gegeraan loba bersihan awak kurang loba misalnya gogosok awak kurang artina gogosok ya kumaha tadina urang rada non ya rada sangeuk bae sokan salat ngarepan bulan Rajab mah tingkatkeun nyatana iman urang ka Gusti Allah bersihan awak sebab naon kudu dibersihan sebab urang deuk ngahareupan Gusti Allah pandek salat bae urang deuk salat ya pan kudu dibersihan heula ya semacam naon orang lamun awak urang mantas naon ya mantas di sawah atau mantas magawe naon bae kitu endek salat mah urang kudu naon kudu bersih tadi teh urut cukar cakar urut naon ya urut ngoren urut naon urut nyabutan jukut loba iya kok kotor anu aya di kuku urang anu nyelap di kuku lobatana anu nyelap di kuku urang ketika urang ngalajai wudu teu dibersihan deui taneuh naon anu nyalalap di kuku kira-kira wudu urang sah teu henteu ketika wudu urang teu sah berarti salatna ge henteu sah tah kuari mah ieu urang tinggal ge sapoe deui dek asup bulan Rajab taliti pariksaan naon ya anu sakira-kira nyieun kotor ka awak urang kuku aing ieu geus 6 tahun tilok dipotongan 6 tahun aya nu miara kuku 6 tahun aya eueuh meureunnya ulah-ulah 6 tahun pugu saminggu sakali ge hari nu rajin ngalajai wudu mah kuku haju para ranjang bae bener teh saminggu sakali panjang mantap kuku mal beak-beak ya nah, bahkan orang hukumna sunah pan motongan kuku eta sunah ketika eta urang naon ya deuk ngalaksanakeun Jumat kitu nya bersihan kuku urang aju naon deui atuh lamun misalan deuk ieu teh mah dicukur buuk urang ambe rapi ambe rapi hareupan bulan Rajab kudu penampilanna beda kula ge entas babat buker berak ya sebab nek ngarepan bulan Rajab ampe tampil beda gitu kuku-kuku anu para ranjang ayo potongan penampilan orang anu kurang non ya anu kurang pas ayo rapihan kurang teh jadi masalah umpamalah bau panjang teh jadi masalah nu penting rapi pan buku lama ieu gimbal kuari mah pan loba minyak keletik nya kurang non ya kurang lesang bae geus make minyak kelapa bae geus karak tengah liter mah karak naon karak kurang disisiran beres teu tah beres carak zaman urang teh keur leutik pan minyak rambut teu kabeuli ya minyak sayur gendek sangkola jadi baik ya baheula mah kitu sanggeusna dina dikabuukeun dileungeun loba keneh dikabitiskeun mantak buu kelimis atuh bitis ge naon
herang. Guys, penampilan orang bedakan sebab naon ya bersihan awak orang tadina bersihan tina naon tina kokotor ya kokotor geus daki-daki anu araya di awak urang bersihan gosokan supaya naon supaya ulah sampai ngahalangan kana datangna cai kana anggota wudu ya tujuanna mah urang kitu titah naon geus bersih mapan ngeunaheun sebab urang rek ngahareupan Gusti Allah cuman gitu cek Kanjeng Nabi saha jelemana anu ngahirupkeun dina peutingan bulan Rajab komo ku kieu mah urang ye ngahirupeunana kunaon misalnya isuk peuting ya tanggal 1 dina bulan Rajab kahirupanana kieu urang menyambut datangna bulan Rajab ieu salat sanggeusna salat maghrib dina peutingan bulan Rajab 10 rakaat sanggup ngalaksanakeun ana sanggup kahirupkeun bulan Rajab teh sabadana urang salat maghrib salat sunnah 20 rakaat dina tiap-tiap rakaat teh maca naon ya maca surat Fatihah jeung surat Al-Ikhlas nyata urang maca kulhu tiap-tiap rakaat maca Fatihah jeung maca surat Al-Ikhlas anu 20 rakaat eta dijieun 10 kali uluk salam berarti sabaraha tah sabaraha rakaat berarti 2 rakaat asal 2 rakaat urang uluk salam nangtung deui salat sunah biasa we salat sunah gitunya salat sunahna ku sebab urang naon ya ngahirupkeun atawa ngagungkeun ku datangna bulan Rajab misalnya tamanan ya kuat ya emang kudu kuat dia ditentukan 20 rakaat 10 kali uluk salam menang 2 rakaat eta mah urang dek ngalaksanakeun salat sunah mutlak tah umpama dek salat sunah taubat tah teu jadi masalah nu penting urang 20 rakaat bisa kira-kira kuat moal isuk peuting salat 20 rakaat salat sunah kuat lah salat sunah qobliyah ba'diyah ge tilok nya gitu tapi terjadi masalah sih hari ini ngalaksanakeun mah kula mah kuat cenah sampila 2 rakaat cepetna kumaha atuh kula mah asal misalna tasbih Allahu akbar bismillah nambari lupat tas bismillah terus waladhdallin baca kulhu misalnya sabalik terus rakaat kedua maca Fatihah deui terus tas Fatihah nyatana maca Al-Ikhlas deui nyatana kulhu terus uluk salam menang 1 terus urang hudang deui salat deui tah didinya urang seolah-olah eta keur ngahirupkeun menyambut datangna bulan Rajab kumaha cenah balasanana ti Gusti Allah lamun aya hiji jelema kitu menyambut datangna bulan Rajab ngahirup-hirup bulan Rajab di awal peutingan bulan Rajab tanggal 1 lam yamut qalbuhu maka cek Kanjeng Nabi moal dibere paeh eta jelema hatena
moal dibere pae hatena ye kumaha, moal dibere teu as hatena. Artina moal dibere teu as hate ye kumaha eta jelema nyatana teu dibere teu as hate teh kieu kasasama urang hate urang dibere karunya bae. Dek sodako urang teu dibere misalnya teu dibere hook karena ibadah dina ibadah naon bae umpama urang mah teu dibere sangheuk eta ngaranna naon teu teas hate kasalaki umpama karunya bae kasalaki sanajan salakina tukang hees bae nya tetep parika keselamat ada gaya mamarahan gitunya usaha temenang duit tetap marah seetik doang tapi seetik tadidinya kumaha ngaran teu asa hate pokona eta jelema selalu anu ditarima ku manehna teh naon ya dina masalah ibadah teu dibere sangheuk ibadah naon bae hayangna nafsu bae ka ngaji misalnya hayu salat misalnya ulah-ulah salat naon ya ulah-ulah salat fardu salat sunah ge hayang bae was urang begitu benar Mang Usop benar teh aju benar benar ulah-ulah masalah naon ya ulah-ulah urang dina masalah salat sunah salat fardu nage lamun teu dipaksakeun manaon lamun teu dipaksakeun mandegna urang mah tinggalkeun bae degna urang mah lewat bae komo misalnya anu saimah eta eueuh nu peduli eueuh anu rewel geus bikangna sabodo bae salakina sabodo bae ya misalnya salakina pamajikan teu salat ge cicik bae sabalikna misalnya pamajikan teu salat salakina ge cicik bae berarti eta sama-sama naon tah tarareuas hatena teas ngaran teas hate eta hate urang lain hartina kos batu lain bahkan leuwih naon ye leuwih bandel leuwih teas ti batu lamun hate urang geus dicap ku Gusti Allah dibere teas hate sanajan umpama eta tempat ibadah musola umpama masjid dihareupeun imah jasa nah tapi dibere teas hate mah eta musola jeung masjid teu kajeuleun kunyana sebab dibere teas hate sanajan umpama tempat pengajian dihareupeun matanya najasa ari dibere teas hate mah moal kabuka ari ku matana mah kajeuleu tapi teu kajeuleueun ku hatena aing mah teu balajar ge geus pinter aing mah teu belajar ge lah geus bisa gitunya jadi geus dibere teas hate kasalaki umpama urang mandek na ngalawan bae jeung tetangga umpama ndekna hewa bae jeung tetangga misalna teu aing mah teu hayang ka jelema eta mah umpama ku sebab teas hate teh mantak hate urang mah loba kudu hate urang mah kudu loba di istighfaran sebab naon hate urang mah loba culak colok ka dieu kaditu kudu loba di istighfaran berang penting urang mah loba istighfar osok istighfar osok sabarakali atuh sakali-kalian bae gitunya atuh kadang-kadang keureuh banget istighfar aya ingat istighfar ya lain salakina ditangiriman di kota
teu ngiriman bae karena istighfar panjang istighfar astagfirullah ieu Bapak sia ngiriman umpama aya urang mah istighfar kitu can bae can pernah urang mah ngaistighfaran awak urang Gusti kula sapoe sapeuting ieu loba nyieun dosa ka Gusti anu teu karasa salat kula Gusti sanajan umpama ieu salat atawa ibadah kula can sampurna ku ilmuna loba kakurangan loba kasalahan daripada bener sanajan gitu mugi Gusti ngahampura ka kula osok itu osok asana can urang can pernah urang mah istighfaran awak urang istighfaran ibadah urang mah karak salat misalna cana naon abe urang mah geus ngarasa pangbenerna asa urang mah lah aing geus salat ieu pas aing jadi jelema tukang salat tukang ibadah aing mah geus bener kitu nya urang ulah boga pikiran kitu tetep sanajan urang tukang salat tukang ngalaksanakeun salat tukang ngalaksanakeun ibadah tetep di hati urang kudu rendah diri kudu ngarasa loba dosa daripada loba ibadah sebab lamun hiji jelema loba ibadah ngarasa loba dosa berarti eta ciri-ciri ngadedegetan jelema dibandingkeun jelema anu ibadahna kumaha ceuk aing gitu ibadah sadaek-daek geus aing mah sanajan tilok ngaji ge aing mah geus bener jasa geus haje berarti nyana eta geus bener itu nya. Jadi sakali deui urang mah ngarasa mendingan ngarasa loba kurang, ngarasa loba dosa, ngarasa loba kasalahan ka Gusti Allah daripada ngarasa bener tah cek Kanjeng Nabi urang lam yamut qalbuhu wal dibere pae hate wal dibere teu as hate lamun hiji jelema ngahirupkeun dina awalna bulan Rajab nya ku urang ngahirupkeun eta ngalobakeun baca istighfar ngalobakeun naon ya baca sholawat ngalobakeun baca tasbih kitu nya eta sarua eta ge ngahirupkeun salat maghrib ayo urang istighfar nu loba baca tasbih maca naon deui maca sholawat dilobakeun biasa nama sholawat paling 10 kali tas salat ieu mangahaja ku sebab ieu nyaho dina peutingan ieu teh umpama menyongsong datangna bulan Rajab tanggal 1 lah sholawat deuk naon ieu deuk maca sholawatna ge 5.000 kali bener berarti ya hatena keur dinaon ya keur dibukakeun ku Gusti Allah dihirupkeun hatena tadina mah tilok maca sholawat wari mah daek maca sholawat tadina mah misalnya kasalaki mamarahan bae tadina mah kasalaki umpama naon ya hendeuk asa nyele salaki asa nyele musuh bae barang datang bulan Rajab kasalaki karunya berarti eta hirup dina bulan Rajab ku hikmahna bulan Rajab urang nan ya ngahirupkeun bulan Rajab loba kaistimewaan anak ke aju kumaha lam yamut qalbuhu iza matatil qulubu wa saballahul khaira min fawqa rasihi sabba umpama eta sanajan eta jalema keur paeh jasa hatena keur dibere teu as jasa hatena mang kuari malam Jumat yuk urang gabung ka majelis taklim ya urang azana ye lamun dipikir-pikir ya ibadah urang lobaan naon lobaan
lobaan kekurangan dina masalah ilmu, yuk urang balajar bebarengan umpama ka majelis ta'lim teas jasa hatena. Yes, geura teh heula bae mamang ka ditu, geura teh heula bae sia ka ditu, ulah sok ngajak-ngajak aing. Aing mah teu perlu diajak ku sia. Gitunya. Kadang-kadang aepan gitu tetangga. Geus, ulah sok ngajak-ngajak aing. Sia mah sia, aing mah aing, babagi. Padahal mah tetangga karunyaeun. Karunyaeun nyele tetangga. Misalnya melengkung bae isu keneh geus melengkung bae di bangku. Postoge barang dijelekeun ji sing oreng bari ngacah. Sore isuk melengkung bae umpama di bale di hareupeun imahna mandi encan isuk-isuk mah geus mamarahan ka bikangna hayang naon. Hayang sedukeun kopi teu boga rokok mamarahan titah ngahutangkeun rokok ka warung gitunya. Haju hirupnya teh ulah-ulah misalnya dek ibadah ngebersihan awak sorangan bae mandi teu daek mandi gitunya. Sama sekali ku sebab naon, ku sebab teas hate teh ya, teas hate. Diajak ku dulurna teu teurak, diajak ku naon ya ku tetanggana teu teurak. Padahal tetangga jeung dulur mah karunya nyelekeun anaknyana lain budak leutik deui. Umpama geus dewasa, geus kolot, geus incuan ditempokeunana ku tetangga jeung dulurna ieu jelema teu daek ibadah. Kira-kira lamun tetangga mun aya tetangga kitu urang nempona karunya teu? Karunya. Sanajan umpama lain dulur urang, tetep urang sadulur. Dulur dina masalah muslim jeung muslim gitunya. Dulur saagama. Ajak urang ayo mah. Jak warima urang umur geus lain budak leutik deui geus ijuan. Ayo urang babarengan gagabungan di majelis taklim sebab naon? Kebel jeung kebel urang sanajan teu bisa sanajan teu kaharti insyaallah ku hikmahna urang naon ya rajin datang ke majelis taklim dan rajin misalnya bermasyarakat di tempat tahlilan. Kebel jeung kebel urang kena naon ya meunang doa ti para jamaah nu sejen. Geus ulah waka naon heula, ulah waka ngaji heula, ulah waka salat heula. Ayo urang gabung di tempat tahlil bae umpama. Kebel jeung kebel mangke ge nyana ya ieu mikir oh nya aing ieu. Batur mah nempona salalat, nempona ngararaji mah nya aing daek gagabungan di tahlil doang. Tujuhna eta ge. Tujuhna doang tahlil. Teh hiji maka dua katilu henteu gitu. Kira-kiranya kebal jeung kebal kumaha ceuk Kanjeng Nabi lamun aya jalma menokos kitu tah iza matatil qulubu wa saballahu khair. Nyatana sanajan aya jalma nu kitu geus paeh jasa hatena geus teu ashat jasa hatena tapi nyana yeuh ku sebab datangna bulan Rajab ngarasa atoh ngarasa bunga ngagungkeun kana bulan Rajab dibere kaistimewaan ku Gusti Allah. Jelema sanajan eta hatena teu as jasa bakal naon ieu disiram kemenaon ye disiram kebagusan ku Gusti Allah. Nyatana naon diluhureun sirahna itu dibanjur dikucuran ku kebagusan teu nyahoan nya teu karasa seetik tadina mah ieu geus sia bae ka ditu teh heula misalna geus sia masih aing mah aing barang dipikir-pikirnya dibere hidayah ku Gusti Allah ku sebab aya hate leutikna ngarasa atoh datang bulan Rajab. Komo ku kieu malah budak hari bulan Rajab irah tanggalna
Tapi ciri-ciri tak jelema sanajan umpama teu daek ibadah ge nanyakeun bulan Rajab. Emang Bapak ndek naon? Ayakeun bulan Rajab lain cenah aing lah dek belajar puasa dina bulan Rajab. Pan bisa gitu Bapak cek anakna teh pan biasana ge naon ya? Ulah-ulah bulan Rajab Bapak maja bulan Ramadan getilok puasa. Aing ge geus ngakui bahwa aing teh bulan Ramadan ge jarang puas. Ieu kuari ku aing deuk dilatih heula. Dilatih heula dina bulan Rajab aing deuk belajar puasa supaya naon ya? Supaya ketika datang bulan Ramadan aing geus biasa puasa. Tah ciri-ciri jelema geus meunang naon tah? Hidayah. Setik belajar puasa dina bulan Rajab, setik nyana bebersih dina bulan Rajab, mandina atau kuarimah subuh mandi, zohor mandi, asar mandi. Ya, kuarimah mandi nage unggal waktu tas mandi ngalacai wudu, tas ngalacai wudu sholat setik beuh tadina awak nanon ya. Misalnya haruras awakna tadina mah kucel ketika nyana belajar sholat beuh beungeut nage kajelena lain deui. Bercahaya gitunya. Ya mau lagi nganggur baru cenah ya aing isu keneng geus nganggur nyeri cangkeng. Isu keneng geus hareras amat di awak. Aduh. Urut naon? Ieu urut diuk bae. Ayo urut naon? Ya ieu urut dia bae, ya urut kongko bae gitu jeung tetangga gitu nya. Nyeri cangkeng bebawat nasi goreng ubarna nyeri cangkeng mah nyatana kudu diajak sholat. Ubar cangkeng anu pangmanjur-manjurna nyaeta urang sholat. Sebab naon aya urat saraf anu jurusanana ti sirah urang terus mapai ka dieu ka handap ka cangkeng ketika diajak nonggeng eta katarik urat saraf ti sirah anu huluna naon ya puyeng bae anu cangkengna nyeri bae ajak salat cager insyaallah. Sebab naon menurut ayah hiji non ya ayah hiji keterangan dokter menurut dokter anu ti Amerika ji nyawan amat ayah hiji saraf anu non ya anu sama sakali teu kaasupan ku getih saraf urang ya ayah urat saraf anu di saraf urang sama sakali anu teu kaasupan getih ieu mah cek naon ya jeung ahli naon? Ahli peneliti. Eta si saraf anu aya di otak orang kaasupan getih teh ketika diajak sujud. Sirah orang diajak sujud dipakai sujud ka Gusti Allah eta saraf anu aya di naon ya? Di sirah orang di otak orang karakter kadatangan ku hiji getih eta nya nama ketika diajak sujud doang berarti kudu kumaha eta kadang-kadang sok loba puyeng loba ieu loba geus puyeng eta jarang saraf anu aya di otak urang hiji saraf anu aya di otak teh teu kagetihan eta nyeun puyeng ge mantak lamun saraf nu biasa teu kagetihan ku urang digetihan eta ku urang kudu daek disujud getihan saraf nu di otak tah nu tilok digetihan ku urang bere getih supaya naon atuh supaya normal mantak jela anu tilok sujud mah diberena naon bae anu tilok sujud ka Gusti Allah mah diberena naon dibere puyeng baik dibere mamarahan begitunya tuh eta urang jajal lamun teu percaya praktekkeun ku urang anu nyari cangkeng bae ubarna ruku jeung sujud lamun teu cager
mun teu cager kumaha atuh lamun teu cager mah ulah karak salat asar doang umpama sakali hayang cager sekaligus atuh kudu unggal poe lah sebabna Kanjeng Nabi urang mah eta samemeh naon ieu peneliti dina masalah kesehatan anu aya di awak urang ku Kanjeng Nabi urang mah geus diteliti ti heula geus kanyawan ku Kanjeng Nabi urang dibeja-bejakeun ye hayang sehat kieu ya intina mah sing horeng awak urang kudu gerak diajak sujud diajak ruku dibawa takbir ya intina mah ngaharep ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab awak urang teh anu ngagerakeun Gusti Allah anu umpama anu mere panyakit Gusti Allah anu mere ubarna ge Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah didere nyatana dibucuran ku non ya ku Gusti Allah sanajan eta jelema misal hatena teu jasa ku sebab urang ngahirupkeun bulan Rajab ngagungkeun atawa nyambut datangna bulan Rajab insyaallah sanajan hate urang eta keur sarakah jasa misalnya teu jasa insyaallah diberi leuleus hate diberi sadar hate gitunya amin ya Allah ya rabbal alamin aju di samping eta cek Kanjeng Nabi wa kharaja min junubihi ka yaumin waladatu ummuhu di samping eta urang bakal dihampura dikaluarkeun dina dosa-dosa urang dihampura sakabeh dosa urang anu aya di awak urang ku Gusti Allah dibersihkeunana lir ibarat urang ketika dilahirkeunana urang ku ibu uma urang garak dilahirkeun ka alam dunia urang mamawa dosa teu urang ketika dilahirkeun ku ibu urang ka alam dunia urang ka alam dunia mamawa dosa teu bersih keneh can ngabogaan dosa ketika urang mulai geus baleg sampai naon ya sampai boga anak incu umpama tah didinya karak urang ngabogaan dosa ngabogaan perhitungan jeung Gusti Allah bagus jeung jorena tingkah laku urang amal perbuatan urang moal aya nu kaliwat bagus urang moal naon ya moal aya nu poho aju goreng gitu kene sebab di kanan kiri urang ieu naon ya aya anu tukang nyatet amal urang amal goreng jeung amal bagus eta moal keliru moal kaliwat hiji ge urang mah kadang-kadang aya pohona tapi ieu malaikat anu nyatet amal bagus yang amal goreng anu bakal misalnya ditempokeun ka urang ke dina poe kiamat moal anu kaliwat saeutik ya jadi dinya urang bakal dihampura dosa ku Gusti Allah lir ibarat atawa dosa urang bakal dikaluarkeun ku Gusti Allah nyatana dihampura lir ibarat urang bersihna urang kayaumin waladatu bersih tina dosa seperti di waktu urang keur dilahirkeun ka alam dunia ku ibu urang terus ketik deui yasfa'u li sabina alfat min ahlil khotoya qad ustujibu annar bakal syafaatan orang bakal menang syafaat li sab'ina alfan min ahlil khotaya orang bakal dibebaskeun di syafaatannya eta menang sabaraha menang 70.000 dina ahli kesalahan orang dibebaskeun kesalahan orang 70.000 kesalahan orang naon ya dibebaskeun ku gara-gara naon
ku gara-gara urang ngahirupkeun atawa menyambut datangna bulan Rajab. 70.000 kesalahan dihampura ku Gusti Allah. Bahkan di dia mah kon ustujibu annaron, sanajan eta umpama jalema geus diwajibkeun jasa asup neraka ku sebab eta jelema ngagungkeun bulan Rajab nyaeta lisamina alfan min ahlil khotoya. Itunya. Jadi untung orang sanajan umpama ngaji leleutikan, ngaji babarengan kieu sanajan orang pengetahuan orang teu sampurna, jauh dina kasampurnaan. Sebab orang malah tadi teh ya santri ge santri naon? Santri naon urang? Santri kalong teh santri lalai. Santri lalai hayu, santri kalong hayu lah. Nu penting mah urang menang karidoan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belajar ya. Jalanan di dieu ge sholat ba'dal maghribi. Salat aya sanggeusna waktu maghrib. Artinya saya mudah-mudahan gitunya sakali deui sanajan orang mah pengajian leleutikan, pengajian umpama teu sampurna dina naon, dina ilmu masih loba kakurangan. Sanajan orang mah belajar bari diraba-raba, belajar sanajan orang mah bari naon ya ibarat tuh ya bari ngobrol begitu. Ngobrol bari belajar ilmu. Mening ngobrol bari belajar ilmu ta mening belajar ilmu bari ngobrol. Mening mana ta? Mendingan belajar ilmu bari ngobrol aya kopian. Nah. Cuman ya mau kopian ya mah. Ya termasuk naon ya mudah-mudahan gitu. Urang kuayana moal nyaho urang kana padilahan misal bulan Rajab, moal nyaho kana kautamaan bulan Sya'ban, moal nyaho kautamaan bulan suci Ramadan. Lamun urang teu daek gabung di majelis taklim. Ulah sampai urang misalnya ngalah ilmu agama teh si cenah gitunya. Hari cenah mah jelas dah. Can mendingan urang leleutikan ge mending langsung urang ngadenge di tempatna gitunya. Dinan ya babarengan orang belajarna termasuk pribadi kula lain hartina orang magahan lain ima belajar orang babarengan salah kula salahkeun mual ya kula mual mungkir lamun salah mah tetap salah bener mungkin eta mah ti Gusti Allah. Jadi sakali deui tah kuayana urang naon kuayana dek kadatangan bulan Rajab di dia lamun urang dicaritakeun mah ye caritakeun urang sunah ngalaksanakeun puasa dina bulan Rajab gitunya. Sunah ngalaksanakeun dina bulan Rajab atuh di tanggal 1 sampai tanggal 7 menang 7 poe puasa sampai 10 poe umpamalah cek mangkudin teh kula mah tanggung lan dek 15 poe teu naon tambah
tambah loba, tambah menang loba, tambah gede ganjaran. Misalnya ulama lah, ulama isin tein baja mau usuk taiman menang 2 poe bela, terjadi masalah. Ya masing-masing naon. Anunan ya masing-masing pengorbanana berarti hasilna jeung saha. Jeung nyana kene, sapoe jeung nyana, 3 poe jeung nyana. Eukeur henteu sama sakali ya terserah. Ya. Berarti lamun sama sakali mah seolah-olah orang tenang henteu ngahirupkeun bulan Rajab. Pan sampai gitu ya emang panimanan ya. Aya perintah ti Kanjeng Nabi, aya keterangan ti Kanjeng Nabi. Geus bulan Rajab mah ulah puasa-puasa lah. Misalna urang ulah kitu. Mantap jelas di dia aya perintah ti Kanjeng Nabi umpama atawa aya non ya keterangan nyatana di Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe sampai seminggu aya masing-masing ganjaranana, aya masing-masing bebenanganana, tergantung kekuatan iman urang gitunya. Sebab naon lamun geus dilatih di bulan Rajab ngadatangan bulan Sa'ban. Di Sa'ban pan urang ari bulan Ramadan mah bener-bener teu meunang teu kudu ya, teu meunang ditinggalkeun. Ari Rajab jeung Sa'ban keur ngalatih urang. Kira-kira bisa teu? Biasa orang ngopi ti beurang, ngopi isuk-isuk sambil ngarokok umpama nikmat pan. Gitunya. Iya mah dicoba ke urang. Para cobaan kuat moal. Bisa moal. Tak gitu. Tak mungkin pengawasan orang hanya sampai di dia heula. Mudah-mudahan aya manfaatna. Yang mudah-mudahan naon-naon diaji ke urang dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun nambahan ibadah urang ka Gusti Allah. Urang leuwihna nyuwunkeun hampura bilih bisi aya kasalahan dina ucapan mungkin eta ti pribadi kula benerna nyaeta ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sahabat Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.